Ayeuna balik memang pergi. Iya mungkin urang minta ubar hayang ngobaran budak ieu. Teu bener budak ieu teh ieuna. Emang budakna kunaon ieu? Tah pas ieu ki budak teh di penting ngagangguan yang sare orang teu bisa. Jadi ngaganggu ngagoda kieu budak teh. Kumaha carana ki? Nah, gampang Palek. Penyakit tokos kieu mah urang bawa ayo ke tangkal keramat di ditu tuh. Ayo, siap. Dijamin cager teh ki? Buset, ayo dijamin. Ayo Palek. Astagfirullahaladzim si Pengki geus nyesatkeun jelema. Ulah diantep ye nu kieu mah. Ku aing bejakeun ka ustad ku aing. La ilaha illallah. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, jikirna geus heula. Punten ya. Aya naon emang, Jep? Itu aya anu keur nyembah tetangkalan. Aku akan ngarek ngantep wae. Jelema ngarti. Emang urusan jeung aing naon? Jih, urusan naon? Akang kan ahli agama, pernah aku rek ngantep. Nu kos kitu. Eta teh nyelakakeun, Kang. Ye, Jep, keune urusan batur, ibana mah jeung urang. Batur jeung batur, urang jeung urang. Ji, aduh, ulah gitu, Kang. Ya, biang kerokna, aya tetangkalan gede, keur disarembah. Lamun bisa mah Kang, datangan. Tuar lamun bisa mah tetangkalan anak. Ayo, diantar ku abdi. Bener ya. Ayo. Ayo geus aing gedeung kagok heula nya. Tungguan, gedeung di luar. Aing can beres yeuh. Ayo kurang tungguan di luarnya. Heeh. Illallah. Bahaya lah mau diantep we nu kitu. Gila. La ilaha illallah. La Kang, illallah. hayu atuh. Ulah zikir heula, itu lebih penting. Kedeung atuh Jep, yang teu sabar. Lain teu sabar. Itu teh sesat. Sesat eta ayo. Ayo geus ayo, Bro. Niat teu rek ngebenerkeun batur teh. Niat hayu aing tanya kagok sakedeung deui. Saeutik deui waktuna. Ayeuna we nu lebih penting itu. Ayo. Tah, di ditu Palek, tempatnya Palek. Ayo. Urang kudu kumaha gitu. Ayo sok di dia lah we. Ayo, Bro. Tah, kieu Palek. Babacana semakin gede, semakin ya katipu, ya keliru, ya katipu, ya keliru. Sok, Palek jajal. Ya katipu, ya kaliru, ya katipu, Sambil kieu ya Palek. kaliru. Ya katipu, ya keliru. Ya kaliru, ya katipu, ya kaliru. Ya katipu, ya kaliru. Nah, Ya itu kaliru, Palek. ya katipu, ya Kedengar kaliru. Palek. Ya katipu, ya Kedengar, kaliru. Palek. Ya katipu, ya kaliru. Sok, sambil seduku. Sok, sambil duku, sok terus. Sok, Ya katipu, ya kaliru, ya katipu, ya katipu, ya kaliru, 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 ya katipu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade kemana Kang? Abdi bade ka kidul. Ustad, Bade naon? bade ngarubukeun tatangkalan. Ayeuna geus disarembah. Astagfirullah. Masyaallah. Abdi ngahaja neang Pak Ustad anu wanian. Makanya aku saya arek itu arek tetangkalan. Subhanallah, luar biasa. Tapi orang kudu luruskeun ieu. Urang untuk nepi ka goda ku harta ku tahta. Urang luruskeun ka Allah Subhanahu wa taala. Pesen ti abdi kitu.
mangga lajengkeun perjuangan akhir sadaya. Mun bosan saya kumaha tad. Ayo, Ada siap. nyokot bedog geulai na. Nyokot teh bedog ka imah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, apa tuh? Oh, si Pengki. Makanya tatangkalan disembah. Geus nyesat kita si Pengki. Oh, kurang ngajar. Ayo orang tuar geus tatangkalanna. Tuar lah. Udah, biar kamaran ayo. Ye. Ente non maksudnya eta jelema tina nyembah tatangkalan. Cakep, eta mah urusan aing atuh rek naon sih didinya. Sia ulah nyeun sesat jelema sia Pengki. Urusan aing eta mah geus keme. Geus sia ka dieu ka dari itu. Aing lagi tuar eta. Sok geus ari wani manuara teh tangkalan. Kalau itu sia jeung aing. Ulah kitu carana atuh kedeung lah. Ulah kitu carana kedeung. Sia ulah ngalangan Pengki. Bisi anak aing sekalian dituar. Ulah waka men tuar-tuar tangkalan ieu. Dulu timah ya. Goblok sia nyesatkeun jelema wae. Sia urusan jeung aing bisa aja sok. Hai. Sok tah. Oh, wanita sia jeung aing tah. Yo, ayo. Ah. Wah, tad. Kade ye. Ulah goyah iman teh ye. Tapi aya bener si Jep. Ulah poe deui nya. Kaulah sia Pengki eta unggal poe teu. Ku aing sia dibere unggal poe 100.000 tah. Tapi ulah nuar tatangkalan ieu. Ieu usaha aing. Bari nage eta cara lager kabeh eta ku tatangkalan eta. Sok aya eta nu budak eta nu isukan bisa cager eta. Siapa teu nyaho sih? Tapi bener Jepri. Sok pikir aku si aina. Walajim tad eta aduh. Sok milih duit teh nuar eta sia. eleh anjing Ustad. Bener sia janji sia Jep. Sok aing janji ka sia, lamun misalkan sia teu nuar tatangkalan ieu dibere ku aing 100.000 sapoe ku aing sia. Janji ya ka aing. Janji aing sok. Tau didege geuning si Jepri mah. Bere ku aing. Ulah. Aing sarua butuh duit. Buset, ieu masalah akidah tad. Rasa bodoh lah aing lah. Sok sia tinggal pilih si Jepri atau milih duit sia. Aing teu wani ah. Kadekeun heula duitna. Ya. Tapi sia janji ye Pengki unggal poe sia ka aing mere. Janji aing mah bohong, pasti unggal poe aing mere 100 ka sia. Lamun teu mere ku aing dituar tanggalan. Pasti ku aing dibere. Bener ye. Bener? Keun urusan si Jepri mah, urusan aing. Ayo. Aing balik heula. Aing teu boga duit poe ieu. Bakal budak sekolah. Teu goblok. Pengki janjina. Jadi kok aing teh wae si Pengki gitu. Ngapain Pengki ah? Nah, kebenaran sia Pengki aya di dieu. Aya naon sia? Sia aing janji kamari sia ka aing mere 100.000. Ngeunah banget sih minta duit ka aing. Emang aing ATM. Oh, lamun kitu mah ku aing dituar tanggalan. Aku sih wani manuar sok tanggalan. Sakalian sia jeung sia anak ku aing. Sieun aing ayeuna mah kasih sok ayeuna mah. Oh, Ayo sok sia. oh. Timbang kos kieu ku aing letak ku aing. Ku aing sok sia. Yo. Timbang kos kieu tuh. Tuh, usia wanita tuh tah. Oh, usia tuh. Oh, dek aing sak dibacokkeun ku aing sok. Wanita sia ku aing. Oh, dibacok ku aing. Ampun Pengki ampun aing. Oh, sia arek mending ka aing bacok ku aing sia ayeuna mah sok. Sok, sia ku aing. Ampun ki bener aing. Mang sieun aing ka sia. Ai 100 kali sia ge ku aing. Bacok ku aing sok ka ini sia ku aing. Udah hayu sia. Ya, bedog sia cokot dia. Ngaruh jeung aing bedog kos kitu mah. Kejakan sia ka Ustad sia. Nuhun Kang Ustad abdi mah. Nuhun. Aya naon Kang Ustad? Jadi kieu Kang Ustad, kamari abdi kan duaan jeung si Jepri. Arek nuar tatangkalan. Terus si Pengki datang. Terus dibere duit 100.000. Nya ku abdi terjadi di tuarna. Tapi ternyata si Jepri nggak bohong nek mere du. Unggal poe ku abdi sambeurkeun. Ternyata si Jepri si Pengki dikadek malah ngalawan. Abdi tuman. Kang Ustad. Makana Kang Ustad kurang bisa diambil pelajaran.
ketika Kang Ustad kamari datang erek keluar tatangkalan karena Allah, maka Kang Ustad ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala. Karena Kang Ustad ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Kang Ustad niatna selain daripada Allah karena duit 100.000, maka Kang Ustad eleh bisa dielehkan ku si Pengki. Karena Kang Ustad niat nuar tatangkalan teh lain karena Allah, tapi karena duit 100.000. Maka penting sekali orang kudu ngalurus ke niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah gitu Kang, akibatna lamun orang berjuang niatna selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah si Pengki kecuang bereskeun babarengan. Ayeuna urang hayu cuang ke masjid, cuang bagaimana carana supaya urusan si Pengki beres.